barala we ah sapu heula ah rek nempo bawang ah can dicebor deui ieu sapu heula di barala boga budak loba aduh meni mung pisan sasapu keplok teh nempo heula bawang ah nyebor yo deui meni aduh ieu buruan jiga lain buruan we aing aing mah meni cara rape da cara roplok udah teh nih cikene ieu teh sapuan aduh ieu buruan barala we ieu babanyit koplok hari kukeun we mah unyil-unyil teh beres rek nempola kebon bawang ah dicebor heula besi pararae teburu-buru dicebor mah anu kitu mah naon babarian tuh sapu geus di mah sapu buruan geus tinggal nyebor bawang tuh geuningan aduh aing aya we pigawean teh nya aing uhan yang cai nage saat gitu un sejak orang ya kena berbawang ini orang ya bisa cairan bisa pain itu cai teh jadi saat kieu da tadi mah ngocor nah hanya euy goblok eta si koplok ngajailan aing we oh sia geuningan ngajailan aing teh dasar manusia koplok emang enak dikerjain ari maneh surene teu ngajailan aing teh sapoe aduh jiga nu pak ieu wae kan penasaran sampai ngajailan dagoan sia ya kadieu sia make rek ini berarti maneh sia nya ku aing kadieu sia kadieu aing rek ngomong ngade sia goblok sia mah eta rek ka mana juk rek ka mana kadieu penasaran we sia mah teh ngiseng sia can nyawa amak aing soreneng sia ka kapok tah lobok ku sia kadieu sia goblok kadieu soreneng itu aing mah kaget ku maneh buat bisa hayang ngisengan wae urang ngajailan urang ngarah naon kadieu maneh teh goblok sia dasar burung burung saneneng kieu tah maneh mah tak kieu